Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra suka seni Sunda sadayana patepang dangu deui sareng simkuring dina pidangan dongeng Sunda anu dijomantarakeun ngalangkungan channel YouTube Suka Seni Sunda. Kumaha mitra sadayana dararamang. Alhamdulillahnya pamidamang mah eta nu kusim kuring di piharep siang Sinareng Wangi. Mitra hapunten boh bilih ieu teh rada lami nya pribados teu ngupdate ieu dongeng teu ngupdate dongeng enggal kumargi waktosna mitra. Waduh sibuk pisan pribados teh seueur kegiatan gitunya di akhir tahun teh ya nuju naon ayeuna teh nuju ngaluangkeun waktos kanggo update ieu dongeng mitra. Mudah-mudahan mitra henteu bendu, mitra henteu kuciwa kumargi simkuring rada telat tina ngupdate ieu dongeng. Dongeng anu nuju digarap ku pribados teh nyaeta judulna teh Dongeng Sunda Neangan Bapa karangan Min Resmana nya mitra. Tah satajan urang absen heula atuh tah geuningan aya anu enggal oge nya wilujeng wayah kieu kanggo Amar Penterapis Amar Penterapis benernya hadir manco satu orang teh hatur nuhun pangarsa Kang Dede Ruswandi. Kang Aris dongeng teh moal diteraskeun bade Kang Dede bade Teh Yani Mariani hadir sing enggal sukses supados rutin dangukeun Kang Aris hatur nuhun teteh pidoana. Aya oge Kang Andri ti Bogor nuju manco saurna teh oge potret Bogor TV saurna teh. Aya Kang Dani 7784 oge aya Salwa Suhendar seru yeuh mantep Kang ceritana insyaallah nya urang lajengkeun. Aya Agus Kurdinat 4752 aya oge Sarpionara Pio ini sesat nami teh di Rancamanyarnya. Aya oge Kang Ajril Alindra di Sumedang hadir saurna teh nya. Aya Nila Rosalinda di Dago saurna teh hatur nuhun teh. Hadir oge Kang Iwan Rosadi Abah teh nya bah. Aya ti istri Cahmin Dayah ti Tasik mudigia sarehat sayang saurna teh muh hatur nuhun. Oge Uli Suryana di Depok teu hilapnya kanggo sadayana mitra kedap urang tinggal di mana nu teu acan. Aya Yudi Sopyan hadir saurna teh aduh hatur nuhun. Pangerda di Subang oge anu Banjaran Kahpil Bilal seueur pisannya. Aya oge Nur Faizi Hidayat di Ciamis oge nya. Las Ilin Hidayat oge ti Pangandaran wilujeng manco sadayana wae. Alah hilap aya Raihan Al Badru oge di Tasik wilih bendunya teka mana teh teka absen. Mangga mitra urang lajengkeun wae ieu dongeng di dina judul Neangan Bapa. Wilujeng ngadangukeun. Juag bentang salawasna nolak upama dalam galing gasura sumping pikeun ngarungrum nenden pamanis dibarengan ku janji-janji nu maranis. Juag bentang salawasna nyanggah kana pakarpan kanjeng dalem ku jalan memener keris leutik kana palebah anganna. Mun kanjeng bagerak leuwih ti deukeut ikhlas pisan juag bentang bakal nubleskeun eta keris kana anganna pribadi. Juag bentang teh dipernahkeun di hiji imah kosong teu sakumaha jauhna ti imah kokolot lembur. Sawatara urang badega ngahaja disadiakeun pikeun ngalayanan sang putri. Nu puguh mah eta badega teh ngan semet jadi batur cerik masana teh nya. Nu puguh mah eta badega teh ngan semet jadi batur cerik da maranehna oge bisaeun ngarasakeun naon anu karandapan ku dungu-dunganana. Rai poe teh juag bentang nganangis jeung nangis bae. Mutuh mata ketir anu ngupingna. Nya kitu deui harita waktu patih anggana ngalongok kalawan parentah dalam galing gasura. Lamun teh mah juag bentang mere tanda-tanda yen bakal ya nya kanjeng dalem ku anjeun nu bakal sumping teh.
Demi Patih Anggana mah minangka purah nalungtik bari ngolo-ngolo sangkan Nyi Putri sadrah sumerah. Naon anu kapanggih ku Patih Anggana harita estuning di luar ti sangkaanana. Ari perkara juag bentang kasampak nangis mah terjadi soal. Da unggal kadinya ge ngan kitu jeung kitu bae. Sang putri teh kawas nuker meureut cisota cana pribadi nepi ka carindul pikawatir. Bari toleh sumambat ka pangeran nu ngayugana jeung Ibu Rama nu ngaluarkeunana. Sang putri naneda bari nangis hayang geura bebas tina siksaan. Kituna teh teu kendat bari nonyokeun congol keris kana palebah jajantung. Tur eta mah lain soal keur Patih Anggana teh. Eta mah lain urusanana itu. Eta mah lain urusanana. Eta mah urusan dalam Galinggasura. Jelma nu geus dianggap lawan ku manehna sarta mun bisa mah kudu diperenan. Manehna daek indit kaparangkan serang lain lantaran ngagugu kana parentah dalem tapi pikeun lancarna rencana sorangan. Kabuktian kayaan diparakan serang teh pohara nguntungkeunana pikeun Patih Anggana. Kokolot lembur parakan serang geus mupakat jeung para sepuh di eta lembur nya kitu deui jeung para nonomanana yen maranehna moal nurut kana sagala parentah ki kadaleman sukawana. Minangka tanda yen maranehna henteu sugema ku cara-cara anu dijalankeun ku urang kadaleman. Ari nu jadi soal tayalian nya soal juag bentang. Karasana ku urang parakan serang mah ayana juag bentang dirinya teh lain bae nyiksa kanu ngalamanana tapi oge pohara nyiksana ka urang dinya nyaksian sarta ngadenge unggal poe. Kumaha teu rek kitu atuh. Saban poe teh ngan ceurik jeung ceurik bae. Mana komo dina waktu peuting geus maju ka jempling mah sora juag bentang nu melas-melis teh estuning matak ngahudang katir. Kawatir jeung rasa milu nalangsana. Nya hal ieu pisan anu ngalantarankeun rakyat parakan serang marudah teh. Nya hal ieu pisan anu ngalantarankeun urang parakan serang mupakat yen moal ngagugu kana sagala parentah ti kadaleman. Satungtung kaayaan juag bentang kitu keneh bae mah. Jendekna di parakan serang teh geus tumuwuh bibit-bibit pemberontakan. Tur eta teh pohara nyenangkeunana ka Patih Anggana. Sing sabae anu boga niat ngalawan kadalem Galinggasura geus tangtu bakal dirojong ku manehna. Kumaha teu kitu? Kapan pamaksudan manehna ge nya kitu pisan. Nya hal ieu nu ngalantarankeun Patih Anggana kacidang rasa bungahna sabot balik ti parakan serang teh. Manehna asa boga batur sabab di perjalanan teh Patih Anggana ngareka-reka. Kumaha kuduna nyaritakeun kajadian di parakan sarang teh ka Kanjeng Dalem. Malar eta kajadian teh jadi kauntungan pikeun dirina. Teu ngaengkekeun deui. Barang nepi ka Sukawana teh manehna gura-giru ka kadaleman ngadeuheus ka Kanjeng Dalem. Kaleresan harita teh Kanjeng Dalem nuju calik di Sri Manganti. Manigiyak naker barang ningali Patih Anggana datang teh. Kumaha teu rek kitu atuh. Kapan sang Patih teh cikeneh tas di parakan serang tempat matuh juag bentang si buah ati. Kumaha bejana Patih? Saur Kanjeng Dalem. Patih Anggana kalekedna kerengkatnya ngarek kajawab teh kalah nemongkeun paroman anu pohara sedihna. Kawas-kawasna manggih kasusah anu pohara. Aya naon Patih? Nah bet bangun asa-asa naker rek kajawab teh. Aya kajadian naon di parakan serang teh? Saur Kanjeng Dalem bangun teu sabar. Abdi Gusti nada ampun sadaya-daya. Cek Patih Anggana tepuguh ujung pohona. Anya naon? Tiwas Gusti, tiwas. Nya sok atuh caritakeun kumaha bejana si bentang si Gumilang teh. Nada ampun Gusti. Cek Patih Anggana melas-melis. Lahan pahat abdi Gusti sakali ieu mah estuning
Raja Ningsia nembak pisan abdi ngalaman kajantenan kieu. Perkawis buah hati Gusti teu aya robina, masih kene sapertos sasari. Kalihna di eta diparakan Serang teh aya kajantenan anu matak ngaruang karena kahasa hijian kadaleman Sukawana. Kumaha Patih? Aya naon di ditu teh? Diparakan Serang teh pamong desana ngabarantah karena segala aturan ti dieu. Teu darahekeun nurut karena sagala rupi parentah ti kadaleman. Baruk maranehna ngabangkang karena parentah kula. Leres pisan Gusti. Tugur tundan centang gantang susuk bendung kepung maung. Seperti kebiasaan sama mena parantos cara dipigawe kumaranehna. Malihan abdi dongkap ka ditu ge taya nu ngabagiakeun pisan. Nah eta teh teu ngandung hartos panghina ka salira Gusti anu ngutus abdi Gusti miyos ke tempat eta. Bener pisan Patih. Maranehna geus migawe kalakuan nu leuwih ti kurang ajar. Tapi ka henteu ngabageakeun ka anjeun salaku utusan kaula. Jadi maranehna teh ngabantah kana sagala aturan. Bener kitu? Leres Gusti. Nah teu dibejakeun ku anjeun yen pagawean kitu teh bakal meunang hukuman anu pahora beratna. Kantenan Gusti. Kumaha jawab maranehna? Maranehna ngajawab yen moal samata-mata migawe hiji pagawean. Lamun teu tanggung jawab kana sagala akibatna. Kituna teh bari nembongkeun kasombongan pika ijideun pisan. Kurang ajar. Kanjeng dalem jalang jeleng, bangun pohara ora. Sugan anjeun nyaho, saha luluguna nepi ka maranehna wani kitu peta? Taya sanes kokolot lemburna Gusti. Hah? Si Jatma, si Begeng? Leres pisan Gusti. Eta jelema teh begengna langkung ti misti, sombongna ge langkung ti ukuran. Moal boa aya nu mengaruhannya Patih. Nepi ka si Jatma wani kitu peta teh. Sakala terang mah teu aya nu mengaruhan mah Gusti. Aya maksudna sugan. Piraku maranehna nepi ka nandonkeun pati ari teu aya maksudna mah. Nya leresan ieu pisan Gusti. Kumaha Patih? Naon cenah maksudna teh? Hah? Naon alasanna teh? Meni ulang pisan Patih Anggana mikir, bangun pinangih jeung pasoalan anu pohara pelik. Cing pok Patih. Gerapok-pok. Sama sekali abdi teu nyangka sing horeng maranehna teh migawe pagawean kitu teh pikeun hiji soal anu taya patalina jeung kahirupan maranehna salaku rakyat biasa. Cing pok atuh, alatan naon cenah? Cek si Jatma Begeng karsa Gusti nempatkeun sang putri juag bentang di Parakan Serang teh henteu wijaksana. Patih, nah nya maranehna usil kana urusan kaula. Leres Gusti. Maranehna henteu panuju kana carana Gusti nyiksa sang putri tur di tempat eta pisan kitu omongna teh. Kurang ajar. Nyiksa? Kaula disebut nyiksa si juag? Naon alasanna nu mata kaula disebut nyiksa si gelis? Patih Anggana manik kerung-kerung bae, mikiran kudu kumaha nyaritakeunana kajadian di Parakan Serang tadi. Rupina mah jalaran maranehna ngaruping sang putri nangis bae, kitu panginten Gusti. Teu asup akal. Mun nya teh mah si juag ceurik eta mah lain lantaran ngarasa disiksa ku kaula, tapi lantaran papisah jeung inung bapana. Tur manehna teh budak ogohan pisan. Lain kitu Patih. Leres pisan Gusti. Kitu cek pangimut abdi oge. Kangjeng dalem bingah ku jawaban Patih kitu teh. Asa aya batur. Atuh ari geus tetela kitu mah. Patih geus karuhan yen urang Parakan Serang teh geus ngahina ka kaula. Samestina maranehna meunang hukuman. Taya jalan sejen iwalti ngahukum maranehna Gusti. Nanging kumaha carana teu acan kaemut ku abdi mah. Maranehna sida ka dari. Lamun maranehna masih keneh wangkelang, gunakeun kakerasan.
Jeung deui, nah asa poho-poho teuing. Kapan urang teh boga Ki Jaka? Kumaha maksud Gusti teh? Barentahkeun Ki Jaka sina memeres kaayaan di Parakan Serang. Ku jalan kitu bakal katangen kasanggupan jeung kasaktianana. Nya kitu deui boga wibawa henteu na. Gusti kalintang jembarna emutan selera Gusti teh. Abdi mah teu dugi ka larasan dinya pangemut teh. Tah, kitu we Patih. Ki Jaka urang nitah memeres kaayaan di Parakan Serang. Kawasna mah manehna bakal sanggupeun. Jadi si Juag teh kitu keneh bae nya Patih. Ampun Gusti, abdi mah rumaos sisip mayunanana. Keun bae Patih. Si Juag teh tacan apaleun saha sabenerna dalam Galinggasura anu ngaboyongna. Titenan engke manehna ku bakal kaedanan ku kaula. Saur Kanjeng Dalem kalawan Paroman bear marah mai. Memang Juag Bentang bisa jadi edan ku pamulah maneh, cek Patih Anggana dina hatena. Dina hiji poe bareng jeung meletekna panon poe isuk-isuk Jaka Winaya geus miyang ka Parakan Serang tumpak kuda tur nyerangan. Teu aya nu ngabaturan. Da kitu parentah ti Kanjeng Dalem. Ama teh percaya karena kekuatan hidup. Kulantaran eta henteu aya guna mamawa prajurit da nu rek disanghareupan oge ngan ukur urang kampung anu henteu boga kakuatan naon. Kitu saur Kanjeng Dalem teh ari papancen anu kudu diserangkeunana kawilang berat. Jaka Winaya teh kudu ngagiringkeun kokolot lembur Parakan Serang jeung batur-baturna pikeun narima hukuman ti Kanjeng Dalem. Upama maranehna wangkelang nya kudu dipaksa ku kakerasan. Kitu unina parentah teh. Jaka Winaya teh ngerasa asa-asa carek wilanganana. 1000 musuh nu keceluk weduk sanggup keneh ngalawanana. Ari yakin mah yen maranehna teh musuhna. Tapi ari nyang hareupan rakyat Parakan Serang mah bingung nu aya. Sabab henteu nyaho kumaha pasoalanana nu matak maranehna dianggap musuh. Nya pikiran ieu pisan anu ngaganggu ka Jaka Winaya enggoning lumampah ka Parakan Serang teh. Tapi asa taya perluna nyiksa maneh mikiran eta pasoalan. Geus kagok asong ayeuna mah da geus indit. Panon poe nu geus rada panas ngagarang tonggongna basa manehna nepi ka kampung Parakan Serang. Pakampungan anu leuning pisan. Imah-imahna beres ngabaris, tetela yen dipiara. Ari pasawahan mere harapan kana panen nu mucekil. Nilik kana ngemploh dauna jeung badag dapurana nama. Caina curcor tinggolontor pikabetaheun. Tapi aya hiji hal anu tetela tur karasa pisan. Parakan Serang teh ti iseun kawas nu ditinggalkeun indit ku pangeusina. Padahal nilik kanareana imah mah piraku jelema henteu rea. Tur ieu teh luyu jeung patekadan urang dinya nu niat ngabantah kana kasawenang-wenangan Kanjeng Dalem. Kalah kumaha bae oge urang Parakan Serang teh sadar yen ngabantah kana parentah Dalem teh nya sarua hartina jeung nekenkeun pedang kana beuteung serangan. Komo ngabantah ka dalam Galinggasura mah anu kawentar gangas upama aya nu teu dipikasuka.
Komo ieu dibantah kapalaena ku rakyat. Manusa-manusa nu aya dina dampal leungeunna carek paribasana. Nya lantaran sadar kana eta hal, urang parakan serang teh geus siap sayaga nyang hareupan sagala nu bakal tumiba. Nya ti hareta parakan serang teh henteu boleh tiiseun. Tiiseun bari rengkeng. Tiis-tiis jahe. Sajeroning serepi kitu teh bedog-bedog keur diarasa. Tumbak-tumbak geus diseuketan. Sabang sading keris oge anu sasarina mah tara teuing dikeluarkeun. Harita mah geus nyampak dina tempat-tempat nu babari kahontal. Pikeun digunakeun iraha bae. Kitu kaayaan parakan serang waktu Jakawinaya nepi ka dinya teh. Bari teu boleh ngarasa heran Jakawinaya rarat-reret ka sisi kagigir. Bari ngejed kudana sangkan dempang lalaunan. Nu aya teh ngan sepi jeung sepi bae. Ngan ukur kutiplakna sora suku kuda nambahan keketir kanu keur lumaku sorangan. Nepi ka anjogna ka tengah-tengah kampung henteu sakumaha jauhna ti imah Ki Jatma kokolot lembur teh. Keur kitu naana siang teh aya jamparing lepas tina gondewa. Mani meh nyipat kana dada Jakawinaya. Harita keneh Jakawinaya ngeureunkeun kudana rarat-reret ka sisi kagigir tapi teu aya sasaha. Hei, jalma anyar pinangih. Sate anjeun teh. Cek hiji sora nuduka ti mana jolna. Jakawinaya rungah ringa. Sugan aya nu ngomongna tapi weleh henteu kapanggih. Hei, jalma anyar pinangih. Jawab heula pertanyaan kami. Kuring, utusan dalam Galinggasura. Cek Jakawinaya. Eta sora teh agem handaruan. Bareng jeung leungitna eta sora ana burudul teh. Bapuluh-puluh lalaki kaluar tina panyumputan bari ngabar pakarangna masing-masing. Bari henteu tatanya deui maranehna narajang ka Jakawinaya. Anu rungah dina lantaran heran. Da teu nyangka atuh ari rek ditarajang dadak-dadakan kawas kitu mah. Sing salabar heula tuh. Keula. Cek Jakawinaya bari nakisan pada rajang anu murubut taya kenatna. Tapi lantaran maranehna teh terus narajang, nya Jakawinaya ge ngalawan. Hitung-hitung ngajaga dirina sangkan ulah kabenangan. Teu ari niat mateni ka musuhna mah. Ari urang parakan serang mireungeuh musuhna henteu ngalawan teh kalah beuki nafsu. Narajang anggeus-anggeusan. Cek pikirna ieu nu disaurang teh mending diperenan bae tong sina balik deui ka Sukawana. Cing, eureun heula. Cek Jakawinaya bari turun tina kuda. Kuring hayang nyarita ka aranjeun. Tibatan eureun kalah beuki meuweuh boga rasa meunang teh. Nya Jakawinaya teh ngarasa jengkel kulantaran eta ngan kerewek bae lalaki anu panggedena awakna teh ditewak ku manehna kalawang bae dialungkeun ka balong nu teu sakumaha jauhna ti dinya. Mireungeuh kitu mah nu sejen ge rada nu megag. Sabot hulang-hilang kitu geus balawar deui aya anu dialungkeun nuturkeun anu teu heula. Geus kitu mah areureun narajangna teh caricing di satempat-tempatna. Pan kuring datang ka dieu teh lain rek merangan aranjeun. Cing, mana pemimpin aranjeun? Srog aya nu maju. Saha anjeun teh? Kuring Jatma. Lulugu lembur ieu. Nah anjeun make nitah batur anjeun narajang kuring? Lantaran anjeunna anjeun ngakukeun maneh yen utusan dalam Galinggasura. Dianggap musuhnya. Kanjeng dalam teh henteu mikaresep ka urang dieu. Lamun anjeunna ngirim utusan teh tangtu jelema nu bakal nindes ka urang dieu
nu bakal ngancurkeun urang dia. Anjeun salah sangka ari kitu mah. Memang senyana kuring teh utusan Kanjeng Dalem kalawan papancen kudu memeres kaayaan di lemur. Cenah urang dia teh geus ngabantah kana segala parentah dalem. Bener, kitu pisan. Nah bet kitu. Lain geus kewajiban rakyat tumutkan aturan pamarentah mah. Memang kitu pisan. Urang dia bakal tumut karena segala parentah nu ngawasa negara. Sok asal eta parentah teh henteu marupa tindakan sawenang-wenang. Jakawenaya imut mireng jawaban Ki Jatma kitu teh. Kayung yun ku jujurna, kayung yun ku terus terangna. Jadi cek pemikir araranjeun mah Kanjeng Dalem teh sok sawenang-wenang kitunya. Memang kitu pisan. Bisa aranjeun ngabuktikeun caritaan aranjeun. Tangtu pisan. Eta bukti kasawenang-wenangan teh aya di tempat ieu. Henteu jauh ti dieu. Naon eta? Waktu Ki Jatma rek nyarita deui, ana dengek teh sora anu ngajerit bangun kanyanyerian pisan. Geus kitu les deui dilegleg sing sarwa sora. Kakumping ku anjeun sora anu ngajerit bieu. Tah, eta teh bukti tina kakejeman Kanjeng Dalem. Kutan, nah saha eta nu ngajerit teh? Leuwih hade, ayo urang tempo bae ayeuna keneh. Ada gitu oge. Tapi bubarkeun heula pasukan anjeun. Ki Jatma imut ngadenge kecap pasukan teh. Manehna geuwat nyampeurkeun ka batur-baturna. Nitah sangkan baralik ka saimahna. Sanajan bari heran, urang parakan serang teh marulang ka imahna masing-masing. Ayo atuh, ayeuna mah. Cek Ki Jatma, bring dua anana arinit ka hiji imah nu pernahna henteu sakumaha jauhna ti imah Ki Jatma. Jakawenaya teh teu weleh karasa heran dumeh ti eta imah teh kadenge sorana anu lumengis jeung inghak-inghakan bangun anu geus putus harapan. Saha eta nu nangis teh, Ki? Cek Jakawenaya. Sakedeung deui ge nepi, cek Ki Jatma. Basa nu duaan arasup ka eta imah, di jero teh aya sawatara wanoja keur ngagugulung wanoja sejena nu kapiuhan. Waktu marenehna mireungeuh ka Ki Jatma, saurang ti antarana nyarita. Tapi tulung atuh Bapak, kumaha ieu gan putri teh parantos henteu emut deui. Tah, ieu buktina teh. Cek Ki Jatma ka Jakawenaya. Saha teh ieu wanoja-wanoja teh? Eta teh para padega putri nu kapiuhan. Ari eta nu kapiuhan teh saha? Eta teh putri boyongan Kanjeng Dalem. Putrana Dalem Wanayasa. Nah bet aya di dieu. Ari nu kasep. Ieu teh putri nu ngahaja disimpen di dieu. Sayogian kanggo Kanjeng Dalem dina waktosna. Tapi eta putri teh henteu sukaeun ka Kanjeng Dalem. Kajadianana ya gawena teh ceurik jeung ceurik we nepi ka piuhanana. Nya hal ieu pisan anu henteu dipikasuka ku urang dieu teh. Nah Kanjeng Dalem benjik sa eta putri di ieu tempat. Mitra Sukaseni Sunda Sadayana rupina sakitu wae heula lajengan ti dongeng neangan Bapak seri anu katilu. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui ieu dongeng. Mudah-mudahan ieu dongeng teh tiasa janten rencang segala rupi kagiatan Mitra Sadayana nu istirahat nu damel anu nuju kumaha wae kitu nya kagiatanana. Mitra sakitu wae nu kapihatur, hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.